banjir. Kungkang seperti mahabu kan gentosna berit nu edan. Hujan sakuriling bungking akhir hujan kieu selet oi lulus jalana jaroblog ting carablok suku teh kenetanna. Yuk abdi lanjut deui OTW, mudah-mudahan tiasa mentas tapi segera moal bisa mentas deui hujan agung kieu pasti solokana banjir. Alhamdulillah tos anjau gasaung sok sanaos bararucis nya tos disaung mamerenan bade melem jagong wae kumargi barang damel ge kalah ka ngahod-hod mangga nu hoyong belum jagong ngacung. Maksud nama itu rek ngalajagong ngan hanjakal nuju caah duka tiasa kalah duka moal ya. Nah kita salokan di payun ya tuh nu bodas nu saya ngacar tarik ya jagong ka pare ka banjiran. Banjir tapi tos hujan cai sok ngelebnya. Di tahun ke tahun teh hamana beda-bedanya. Tahun kamari mah hama nu mahabu teh kungkang, ayeuna mah nu mahabuna berit dugikeun ka jagong oge ye seep ku berit tuh. Kungkang seperti mahabu kan gentosna berit nu edan ye sareep ku berit jagongna nya.
manawi anu gaduh pengalaman ngusir berit pada setara lebih nganggo naon gitu kan. Bo ku cara anu organik atau napi ku cara kimia itu. Mangga di sharing di kolom komentar. Nah, ya saya salah beritnya. Ada mal galang terus kenging sagalang, ada mal coblak terus kenging 3 galang. Ayeuna urang ngintip heula godog jagong sugantos asak. Waduh, tacan asak pada wargi sekedap deui. Urang godog deui lah. Asak oge ieu kulup jagong. Ayo kasadayana urang ngaropi jagong manis.
bungkus